sanajan kaayaan negara na pajamanan harga mararaha dacan aya kabarna jalma lapar ngadaharan aspal sanajan sagala gagal atawa ngarasa aral kana pahang palal maapal kana haram atawa batal ngajalma cacat akal lantaran banyak ngahaya hayang akan jang kapal karena gajah nyangka kada. Bapak-bapak, mama-mama, kanca-kanca, balad baraya sadaya, anak-anak, parawan dan rana-rana yang ada. Nama saya Adang Kasmaran Walatra, Karagragan Cak-Cak Badak. Alamat Alas Bandawasa, anak hayam Kahakan Ajab, Kacamatan Majalaya, sama-sama Araya Gadak. Saat canda ngalacat kana lawakan amat awal marar maaf nasalahna akang jangal basana hamar katampana matak nabrak kana mamanahan maafkanlah salaksa maaf. Sabab akang taya maksad ngangap hanap ka sasama atawa rasa saya pang akang na sakadar panyamatna bapak angkat saya. Sangkan akang ngalawakna layar kaca ngajak ngahaha kabaraya bara saya sadaya. Nalawakan akang nyanak babad lalampahan anak hayam kabawa caah. Pangsa hayam masalawasna mapai tapak lacak bangsana. Tara ayah hayam basangkal sabab apal kana jadwal. Datang malam ngararandang, datang caang ngalakahakanan. Sanajan hayam jajangkar mangsana abar asmara tara papacaran malam-malam. Sabab malam mah banyak bahara-hala jahat ngancam kana raga nyawana. Panjalma mah apa jalan balakang. Anajan kacaram ramana nya. Sadayana nyampa. Kaakraban bangsa hayam pas. Sabab datang bahaya hayam ngawabaran tatangan kamu kaprak tarara malah pabalap-balap ngalakahakanan jam salapan ngalaka jam salapan aya anak hayam mamatahan anakna sabab bakal kabawa nyaba ka negara rada anggang kawahangan saat cak anak hayam namalan tanah sapaka gancang darangdan karena jajamaran sagara dangdana basajan sabab hayama tarak ngararap prarap calana panjang atau kawai dangdana sabasajana sabatas paha kawas jawara atau panyawa cacap dangdan bral barangkat badarat tarakana kanaraan sabab can apal mayarna badarat kalayang aka kalayangan babalapan ngan aya anak hayam manja ngan tatanya ka mamahna malah aya kahayang mama hayang martabak kacang mamahna nahan dadana bangkawarah anak dasa panjang nyawa nyampai kana badan can aya anak hayam dagang martabak kacang dasar anak bangkawarah kata mamahna anakna garapak asa kabantah mama jahat cacakar ka mamahna ngara kacak nya kapaksa tara kawalahan aka kalayang kabatan sawah celak aya carangka wadah sampah cacakar aya gaang dalapan badag sabadag gajah asala sabadag kacang kahakan gancang tahakan anakna pan gaang mah kadaharan hayam papan atas nya bagja
lantaran waktosna Mang Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibenang regimen mevis my friend akagis kepes my friend crisis borangan visis my friend MTP perpesis my friend class sibenang wesi my friend plakaisis kits my friend lapis sibenang wesi visis my friend sibenang wesi my friend clavisis vis pain in the mouth way listen sibenang wesi space friend visis pas sibenang wesi my friend clavisis vis happy no meso lapis kemis Jumat previs melapis friend ngaturkeun nuhun ka palawargi sadayana atau anu atos hadir di pertempatan atuh anu di bumina masing-masing haturkeun nuhun simkuring ngiring bingah daripada ngiring piknik lieur ibu-ibu. Shebera kecil mai pada kecil mai friend kabesis mecel janten upami simkuring teu kahartos wajar da basa Inggris nage teu pararuguh. Ai simkuring mah tina buku anu teu acan disempurnakeun panginten. Teu acan dicetak malihan. Tah ku kituna kebenexis my friend clock wesis keep you know cecep mik fenomena kisi kelosis janten upami urang gumantung kana mik anu aya di payuneun urang. Tah urang bade sasanggem kumaha lamun urang teu aya mik. Tah kumargi kitu urang kedah ngahaturkeun nuhun kasaha bebas eta mah teu langkung bade ka suku bade ka tetangga bade kumaha gumantung dirina masing-masing. Tah palawargi sadayana simkuring ngadeg di ieu patempatan teh teu aya sanes teu aya nanaon sareng teu aya anu di tah ku kituna simkuring teu nanaon da margi pasoalan hirup mah teu hiji teu dua teu tilu teu opat tangtosna tiasa sakarung tiasa dua karung tiasa tilu bahkan tiasa saember. Tah kumargi kitu urang kedah reueus urang kedah bingah urang kedah bagja nitenan paripolah anu ku urang atos dieuyeup-eueup tadi koyaya naon nyabit-nyabit budaya anu rupi-rupi tah eta teh salaresna lepat payaja punten simkuring kumawantun da ieu mah simkuring mah kasainget payaja tah dumasar kana ieu kasempetan simkuring bade ngalalempeng simkuring bade ngabebengkok naon margina dilempengkeun dibengkokkeun sabab jalmi mah aya lempeng aya bengkok tah kumargi kitu ibu-ibu ayeuna simkuring nembe amis budi eta teh sanes-sanes seri sorangan amis budi kulantaran simkuring mah ciri khas orang Sunda mah kan amis budi nya ai ciri khas oleh-oleh mah amis tahu di Palembang eta yakin gumantung kana kesempatan yen saupamina naon cara pabarin Heureun Pak Haji Sawios Pak Haji ayeuna urang teh da kedah tilar dunia daripada urang teh tilar dunia sok Pak Haji emutan upami Pak Haji dipanjangkeun jus tinggal sorangan pada kumaha mata barang kedah mohon tiluan lah tong sorangan tiluan bade kumaha sok Pak Haji angkot pasuliwer tapi teh sasaha upami ieu mah upami Pak Haji misalkan Pak Haji Asep ya Allah panjangkeun jus Pak dan dipanjangkeun bade kumaha Pak jeung barlin duaan teu bayang tah kumargi kitu ieu hiji pasoalan anu kurang kedah di tapakuran anu kurang kedah disukuri naon hal anu penting jeung naon hal anu teu penting yen urang bakal penting teh payah listrik penting nyakolakeun budak penting tapi upami dinten Minggu nyakolakeun teu kedah da pre nya ibu tah kumargi kitu leuleus liat jejer jeung talina leuleus jejer liat jeung anggangna dumasar kana katerangan yen saha atuh disebut yen teh ciri khas tina oleh-oleh laras pisan dumasar kana nu katilu tadi simkuring terjebatkeun ka hiji ka dua margi tos arapal nu ka hiji ka dua mah eta mah kemanusiaan yang adil dan beradab ayeuna simkuring bade tah nu katilu lantaran simkuring mah jalmina basajan tapi pinter disikakan calakan tah calakan teh cing cirining urang teh daek tatanya
Tah tadi nyabit-nyabit tatanya saha nu pade nanyakeun saha nu pade ngawalan eta mah gumantung kana pertanyaanna masing-masing. Tah ayeuna sadayana simkuring yakin lah moal tiasa nembak tatarucingan simkuring. Sabab tatarucingan ge can aya. Bade tiasa ditebak kumaha. Dirinya mah jalakan Sunan. Tah kitu Pak Tarlin. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngagalingkeun tapi laguna lagu politik panginten. Alhamdulillah. Kebongkaran. Kebongkaran. Penindasan dengan segala kesewenang-wenangan. Teramat lagi banyak yang eta lagu politik. Pondok, pak lagu politik mah margi simkuring waktosna pondok. Biasa lagu eta dipanjangkeun 2 minggu 2 wengi biasa. Mung aya nu ngadangukeun teh aya eta hiji paterobana. Tapi kana naon lah da ieu mah disebatna teh ngawanikeun ku sora anu sakieu jentrekna. Tah gelo diri. Teu. Sebab diri mah moal tiasa diaku. Pencerdasan da ieu mah dumasar. Tah kumagi kitu simkuring sanes leuleus jejer liat tali anggang paturai jeung anggang. Mung sakitu ti simkuring kurang penak deui minggu payun billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.